mayar hutang. Si eta masuk listrik mayar hutang ku urang mesti tagih ulang-ulang dina kudu mawaling jeung mawacang bisa oge sakalian dibawa jeung mangdadang. Ditagih meuni harese padahal eta uang aneh. Urang nepi ka kere gara-gara hutang ente. Lamun nyaho dek ieu urang malinjung ka maneh. Ulah urang bet mere injem ka ente. Kudu kumaha hutang ka manehna. Teu butuh janji urang lamun kudu urang kembali. Gejaan we kamarane hamun si eta nginjem tong diberean. Bisi kaduhung karunya kamarane ke bisi jiga urang. Ararese lamun mayar hutang teh. Ararese Si eta masuk listrik mayar hutang ku urang mesti tagih ulang-ulang dina kudu mawaling jeung mawacang bisa oge sakalian dibawa jeung mangdadang. kudu kumaha hutang ka manehna. Teu butuh janji urang lamun kudu urang kembali. Bejaan we kamarane lamun si eta nginjem tong diberean. Bisi kaduhung karunya kamarane ke bisi jiga urang. Ararese lamun mayar hutang teh. Ararese sok cobaan bisi teu percaya mah urang mah geus ngalaman nginjemkeun manehna tapi angger kitu si eta mah urang ge bingung kudu kumaha. Sok cobaan bisi teu percaya mah urang mah geus ngalaman nginjemkeun manehna tapi angger kitu si eta mah urang ge bingung kudu kumaha.